orenganan lamun urang ngaji tauhid mah orenganan kalam Allah teh aya dua ya kalam Allah lafzi ya kalam Allah nafsi. Kalam Allah lafzi mah ieu nu ku urang dibaca kalam Allah lafzi menang ti malaikat Jibril kemudian ditarjamahkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditulis ku Sayyidina Utsman. Aya deui kalam nafsi mah eta matu bila harfin wala sautin hurufan suaraan awalun bila tidak wa akhirun bila tia jakuari ge urang lamun dibukakeun hijab mah atuh terus bae kalam nafsi Allah mah teu eureun-eureun. Urang maka dengi kuari aqimus shalah lamun dibaca kalam nafsi Allah mah teu eureun datang kadinya kan terus bae. Coba eta apakah aya bimikina teh aya tunggul teh aya kalam nafsi Allah mah kos kitu. Saha nu nyaon Kangjeng Nabi, saha deui nu nyaon Kangjeng Nabi Musa, saha deui nu nyaon para mursalin para nabi di antarana para aulia-aulia Allah anu geus bisa ngarasakeun. Coba cenah kieu contohan seetik bae kalam Allah. Kalam Allah mah urang poe Minggu keur diuk bae di imah neule jelema liwat boh budak dek ngaji tak eta aya perintah saha tanu nitah ka jero hate urang ngaji katempo tak urang teh tek bae ngaji aing eta kalau ngaji set nyelusup ka dieu saha nu nitah pamajikan ge jate nitah teh naon kan kaharti kene karek nyayan cenah kiai ente ngalawudu di imah setelah ngalawudu di imah pakai baju pakai samping berangkat ke masjid pakai sendal datang ke harapan masjid sendal dibuka sahanunita teu sanggup hate urang walaupun merek sandal harap dibuka sanajan merek tetep bae urang mah teu sanggup ke masjid kudu make sendal make sepatu sebab naon ieu lain imah lurah lain imah camat lain imah presiden lain imah tokoh masyarakat lain imah kiai imah Allah teu layak amat aing asup ka imah Allah make sendal tah saha eta nu ngabejaan Allah set ka jero hati kalamullah nya karasa dongeng mah karasa cenah kiai tah teu karasa Masya Allah terus bae kan urang dihitung urang mah teu karasa sote lantaran hijabna gede jasa aya 4 dimensi ruh nu di awak urang teh lamun ruh kahiji masih kene katutupan komo ruh nu kadua lamun ruh kadua masih katutupan komo ruh nu katilu ruh nomor hiji ge ruh nabati urang mah basi kene culak cileuk keneh bae engke nae kana ruh hewani masyaallah karim urang upek-upekan didinya bae ge hayang nyampe ka ruh insani hese luar biasa jelema nu mantak diangkat jadi wali Allah geus teu hayangin kana kadaharan lain teu dahar teu hayang kana inuman teu hayang lain teu nginum tapi geus teu hayang eueuh nu dihayal-hayal karena pakai geus teh pan urang mah keur panas ge make jas bae teh alah batan Firaun maksudnya bertengkreng na gitu teh ieu geus teh hayang milik kendaraan geus teh hayang jadi hirup teh babarengan tapi terasing yatim meruh ka Allah mantep wali ngaran karak bisa hibrat urang teh tahap awal bae ngalengitkeun supaya ulah hayang dahar supaya ulah hayang nginum supaya ulah hayang otomatis kan kudu riyadhah teh ngajar nafsu urang kudu diajaran kurang nafsu urang supaya lunak nafsu urang teh terus nah syahwat dahar bae tapi ulah sok make ejeung gegemesan teh sayana bae jangan geus bae sabaraha tahun umur sia sedang ada daging geus ngadar kotok geus boro-boro nu asak nu atagi geus kan sia hayu sia sok wayahna datang ka urang teh geus mungkin eta lain sapoe 2 poe lain sebulan 2 bulan tahunan kan kos kitu teh nah
kuari mah geus biasa bae orangnya diawali ku puasa kemudian kadir nama ngaranna teh zuhud anti dunia karak nembus geus eueuh tah hijab nu pertama karak asup ka hewani teh artina geus jeung jelema ge biasa bae jeung pamajikan jeung sajagana biasa bae teu hayang sanajan nu geulis teu hayang komo nu jore mah kayak gitu mah cenah eueuh syahwat lain eueuh syahwat ka makhluk jeung syahwat ka Allah leuwih gede ka Allah geus teu hayang jauh ka cinta teh ka Allah mah 100% ka makhluk mah lah saeutik masyaallah geus tah mulai tidinya kakarak ayang ninahin ibadah amis perasaan ibadah anu Kangjeng Nabi nyaritakeun qurratu aini fis shalah ngeunaan Allah geus ngeunaheun geus pikiran kana dahar pikiran kana nginum pikiran kana pake pikiran ka jabatan pikiran kana kamulyaan kaagungan pikiran kana kekayaan hiji we Allah tah nu mantak ngaganggu ge nu mantak ngaganggu ieu urang kana kangeunahan salat Allahu akbar urang salatna di sisi kaca anu liwat galirik si aja sa goblok mending mulai ustad sisi kaca awewe deui nu liwatna atuh awewe eplok cendol ya Allah cenah nanti budak bagus amat sih leumpang mah ya Allah tuh coba dek Allah ka mana cak Allah goblok sia sungut ka aing Allahu akbar mata kabiri tolol sama ganggu eta teu beres tah urang nah ketika eta geus yeukeun karak eta masih jauh kan kakarak ner nu mantak aya sinar di dieu aya syua teh aya batre anu ka dieu imna syarika ka an khayali kawan sorib tah di dieu dibagi-bagi kasorot ketika ieuna loba masalah hati hideung kesanajan di batrean bae ge kacana henteu dibersihan mah tuh hese bersihan cekaset tina sodar cekas kemudian kana kolbuna ku urang diolah cekas kana puad karak bisa nempo dimensi kegenep nu geus bisa ngarasakeun nikmat nu kumaha Kangjeng Nabi mah batu salah tangkal kayu salah bisa ngobrol jeung hewan bisa ngarasakeun indahna alam malakut mantak diisrokeun di mi'rajkeun nah etalah ngaranna asup ka alam malakut komo deui urang mun bisa ngadenge ka alam nafsi aya Kangjeng Nabi aya Kangjeng Nabi Musa aya Kangjeng Nabi Ibrahim aya berbagai nabi aya nu dibere henteu selain para nabi aya ngan dibere ngeunah contohna zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi salam teh dakwah ngadakwahan Bani Israil nya nama Nabi Israil boga lawan Raja Fir'aun Kanjeng Nabi Musa dakwah nu luar biasa toharana ngajak nauhidkeun ka Gusti Allah ngembangkeun kalimatun thayyibah la ilaha illallah ngajak orang Bani Israil didakwahan ku Kanjeng Nabi Musa dibawa ka handapeun gunung didakwahan ku Kanjeng Nabi Musa Yahudi Israel kebuang kawarah luar biasa Musa kami dibawa ke dia dengan untuk supaya hati dibuka saeutik coba ulah terlalu duniawi nyembah teh ulah ka patung ka batu ulah ka makhluk jaya nunjieun lagi bumi katut urang teh anu bogana saha Gusti Allah sembah Gusti Allah coba la ilaha illallah oh pangeran kecuali Allah oh wajib disembah kecuali Allah sok eta cek Yahudi teh heula Musa kami daek nyembah
tapi lamun pangerana ka dieu heula. Mun pangeran ka dieu kami bisa ngobrol karak kos kumaha pangeran. Cek Kanjeng Nabi Musa isi kiamat sih. Heran aing mah cek. Geus bubar. Bubar Kanjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb sabarakali abdi ngumpulkeun Yahudi. Diajakan iman ka Gusti tapi geuninganan bangkawara teu terbuka hatena. Terakhir ieu mah manehanana boga pamenta Gusti cek orang-orang Yahudi teh kami daek iman ka pangeran anjeun Musa nu ngaran Allah asal cenah datang ka dieu kami hayang neuleuh tah sakitu pamentana Gusti nyangakeun sadaya-daya aju kumana dijawab kumaha atuh teu bisa jawab bejakeun Musa kumpulkeun deui Allah isukan dek datang gitu. Nah iya cek Kanjeng Nabi Musa tah harapan teh kos kieu ngindakeun watu jana dakwah deui wahai Bani Israil yo urang kumpul deui di handapan Gunung Tursina dek naon sakumaha kahayang anjeun bawa ke pangeran bakal datang isukan benar weh atuh aing aja buat datang kabeh sesuai jeung perjanjian. Nah barang geus karumpul kabeh Kanjeng Nabi Musa ge ngadagoan kieu kira aya pangeran datang ceuk mana cek Bani Israil Musa pangeran teh tunggu mana teh tunggu datang ka sore teh datang teh bohong bae sia ngomong rasul kajangjikeun cenah pangeran datang henteu idit sia Musa awas sia bae sanggeunah da ngomong sacablakna sungut pangeran Allah cenah datang bohong atuh boro-borona naon pangeran ngabohong Kanjeng Nabi Musa nyeri geus bae bubar kieu Gusti aduh kamari onam teu sabaraha atuh ieu bagus bejakeun Musa aing kamari datang mana sia mah Musa cek Gusti Allah aing datang teh sia teu nyaho boro-boro Bani Israil sia ada ge orang teu nyaho aing mah datang setiap jelema sodako aing aya di dinya setiap jelema mere aing aya di dinya setiap jelema nulungan aing aya di dinya tah ketika orang Bani Israil sarodako eta aing aya di dinya bejakeun kumpul deui atuh Kanjeng Nabi Musa giat para Bani Israil ha jang dina Indonesia diancam Pak esok orang datang deui maksudna Allah bakal datang dah kabari henteu ieu mah datang yakin datang 100% datang awas sia lamun henteu ayo geus langsung gua datang kabeh eta kepala Yahudi datang nu loba maksudna lamun ieu ngabohong deui enggak singkat habis Musa bunuh urang jadi geus aya kadua teu beres ya orang Yahudi bodoh Musa ngabohongan urang bae kan Yahudina lain Yahudi model biasa mun kuari mah bangsa Donald Trump kos gitu mun kuari bangsa George Bush mun kuari mah bangsa eta teh atuh nu di ditu teh atuh anu osok ka Israel teh sakarna Netanyahu tuh Benyamin S Netanyahu nah eta lah bangsa nu sekarang itu tokoh-tokoh Yahudi buang kawara lain sembarangan Yahudi biasa lain anu berhadapan jeung Kanjeng Nabi Musa ulah diasangka bangsa Yahudi Cikupa ya nih Yahudi Cikupa mata mah biasa dia bisa diajak main catur kuncung digulak-ilak paman tokos gitu ente mah Yahudi nu waduh hei berangkat cekanya Nabi Musa esok datang pangeran atuh Yahudi datang loba
bener Musa aku kurangnya na Rasul teu bener Musa bawa deui sikat habis bunuh kan langsung datang wow bener tuh 10 kali lipat mana Musa sodako kabehan sodako tah eta pangeran aya mana cek pangeran ge di mana-mana urang sodako aya di dinya di mana-mana urang mere Allah aya di dinya di mana urang nulungan Allah di dinya di mana urang negakeun agama Allah Allah aya di dinya kayak gana bere sodako ke fakir miskin di barere tah nu kararaya hayang ngabuktikeun Allah aya oh barere tah jeung maneh fakir miskin tah mana Allah na kitu karasa tah maja harta-harta urang jeung cenah teh gorenganan aya nu dibere di antara Yahudi nu ku Gusti Allah dibere ngarasa ketika seorang Yahudi mere ka fakir miskin teh dibukakeun hijab ku Gusti Allah boga perasaan bahwa ieu harta teh lain nu aing gorenganan titipan jatah tadi nama eueuh kuari ge aya nu geus aya osok eueuh deui begitu dibikeun teh boga perasaan lain nu aing nomor kahiji nomor kadua boga perasaan ja ieu tanaga ge gorenganan lain nu aing teh tadina aing teu boga tanaga kuari boga kadang-kadang engke osok dipikeun dieueuhkeun deui ieu tanaga nu aya teh gorenganan lain nu aing teh eta ge fakir miskin nu diberena teh seakan-akan lain fakir miskin lantaran kafakiran teh horenganan nang Allah kakayaan nang Allah seakan-akan ngahiji perasaan antara kaya jeung fakir boga jeung miskin antara anu boga tanaga jeung nu henteu jeung nu boga nama Allah keneh kabeh ge meunang Allah boga perasaan dibukakeun hijab set ngarasakeun nyana kehadiran Allah masyaallah ngajoaknya na tokoh Yahudi ngajoak langsung muter pohara muter ditonton ku kabehan datang ke ekstasi jana oh teu karasa muter seakan-akan nyana asa di mana terus nyana ngagolepak leles plak teu bisa ditanya sekian jam kemudian karak nyana bentak nyana nyarita cek manehanana jelas Allah hadir langsung dihareupeun Israel asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa rasulullah ngajuak kabeh Bani Israil mana orang Allah hadir setiap kurang memberikan sesuatu Allah hadir kurang ngerasakan kehadiran Allah setiap kurang membantu seseorang Allah hadir kurang merasakan setiap kurang membantu agama Allah Allah hadir kurang ngerasakan diberi rasa ku Gusti Allah nah eta kan nu geus kitu harese Allah dibukakeun hijab henteu sambarangan Allah dibukakeun hijab teh henteu dihese-hese ka kafir sekalipun mukakeun hijab geus sabaraha jelema di minggu ieu di Jerman anu asup Islam di Belanda bulan kamari anu asup Islam di Amerika panglima Amerika asup Islam kafir anu Islam di Indonesia mah teu salat-salat nah hijab ketika dibukakan ke Gusti Allah nu bogan Allah innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha Allah nu bogan urang kuari ke aya hidayah be ye dae kurang darariuk kieu ngadengekeun Al-Qur'anul Karim lainang urang nang ngagerakeun Allah kan kulantaran teu dibukakeun hijab asa nang aing bebeda ka babaturan heuy saya teu ngajinya ya ngaji cara aing budak pohara aja sekarang ngaji sakali baik ge ear sanagara aya aduh geus boga rasa batur teu set pas salat nu mantak salat eta tanha anil fahsya'i wal munkar eta mah salat syariat ge urang geus teu tanha anil fahsya'i wal munkar salat hakikat mah atuh qurratu aini fi salat dedeleuan jeung dedengan lain deui
Nah ikut carita kalam nafsi Allah kehadiran Allah aya di diri urang etalah nu ditareangan ku jelema-jelema anu ninggalkeun dunia ninggalkeun makhluk ingin merasakan kesucian jiwa hayang usul ilallah diiming-imingi ku pemberian pemerintah ente bung kemengunan leutik siap mun gede insyaallah mau pada insyaallah goblok tak kiai ganti man sugan hayang kedudukan atau di mana pos ente jang naon sapira kos kitu ente ieu korsina anu bisa muter ya tuh meuli bae sih sugan kendaraan hayang baby band hayang Lexus ya isuk pageto ditinggalkeun naon sugan hayang istana nu boga istana ge kamari bunuh diri hayang naon tuh Allah Masya Allah karim. Nah gak kebal-kebal karena orang maksudnya ke Allah mungkin dibukakan ke Gusti Allah upaya orang lalaunan siganang orang pada amanang Allah kucara siga cara nang orang pada amanang Allah ku Allah ditungtung tek dibere muka syafa Haji Pendi mah muka hasyafa beda lain muka syafah mah neuleuh alam gaib lain muka hasyafah mah tadi neuleuh alam gaib gane tuh nah Masya Allah karim karak bisa ngarasakeun oh nya nikmat maka kuari dibejakeun ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi urang wahai Muhammad sampaikan ke umat anjeun ketika umat anjeun mere aing hadir Allah karim urang mere tak ka fakir miskin Allah hadir urang mere tak ka yatim piatu Allah hadir ya Allah urang mere tak ka masjid Allah hadir boh ngabangun masjid ai urang mere tak ka majelis talim ulah kasinggung mun can mere biasa bae sih mantap biasa bae terus sia singgungan ieu biasa eta Allah hadir mantek nu hebat mah urang teh kudu kos panon poe waliullah mah kos panon poe kumaha panon poe wayah keluar bae deuk saha bae nu kasorot tanpa pilih bulu sugan ieu mah daerah Sumarekon loba kafir moal disorot henteu kumaha we sugan ieu mah Yahudi ieu mah BSD henteu sugan ieu mah jelema Bangkawara ahli pasar henteu wayah kasorot bae nu ibadah nu teu ibadah anu mukmin anu kafir nu musyrik nu munafik nu kaya nu susah pejabat rakyat kasorot bae ku panon poe waliullah model kos kitu nek saha bae nu datang sorot penerangan cahaya ilahi mentek nu datangna ka ahli Allah mah beda beus pokona setiap saat datang bae geus puguh aduh bebeja deuk di kitu PHK mombalaya aduh dagang teu laku ambalaya nu pamajikanna marah bae mombalaya aing ngajual taneuh untung mah tilok batang masalah berbagi-bagi dimimiti mukmin muslim mukminah terus anak-anak pemuda kolot ini baik kudu datang bae ini ya Allah cek urang menek naon teh ini atulah mabur bae apa tapi henteu jaga tetep bae hayang datang kafir datang bae kafir sebab daun ngagerakeun Allah sia geus jadi kakasih aing cing kuari-kuari lamun dikiriman budak leutik kumaha cing kuari dikiriman jelema susah kumaha cing dikiriman nu sugih kumaha robah teh sia lamun urang robah dikiriman nu sugih urang bunga dikiriman nu susah urang prihatin lain ahli Allah atuh nu kos kitu ngaranna ahli dunia nah sok dikiriman kuari aing teh sok sia nah nu ngondang ya nu sugih coba isuk pageto minggu itu nu susah kumaha barang nu sugih mah insyaallah abdi magrib di ditu insyaallah barang kanu susah mah ieu rada pilek aduh kondisi lah masyaallah sial balik goblok biasa aduh nah ahli Allah kos panon bae sahabat tanpa izin pokoknya kumahanya bae sebab panon poe
Nah kos gitulah. Nah iyalah cerita tentang kalam Allah orang aya kalam nafsi anu tama mimitina tungtungna ieu mangan kalak-kalak ala kadar orang anu kadenge kurang mah ieu kalam lafzi ieu ge tetep bae Quran ulah di hadis-hadis qadim bae sanajan ieu kalam lafzi nu meunang nyitak ketika urang ieu kalamullah qadim ieu mah anyar jangan nyitak qadim ulah jangan anyar gitu bae lah ye ieu mah nang nyitak di Bandung kadis ya hayo peureup sia aja ieu nanaonan ke ieu peureup atuh cak saha eta lebar eta teh mah peureup emang lain ulin goblok sia nah jadi urang kudu nuturkeun aturan-aturan ahli tauhid bentak Muhammad ketika minta perlindungan selesai jadi antara para musyrikin teh minta pengamanan manehanana tapi tetap jangan sebisangan minta pengamanan amankeun bere wajangan hatta yasma kalam Allah sanggeus manehanana ngadenge aturan-aturan di Al-Qur'anul Karim tetep bae manehanana teu iman cuma abli guma mana datangkeun sampaikeun kana tempat pengamananana yakni daerah pengamanannya nak jeung kaumna supaya berpikir heula ya zurabi amri lantaran nu mentak dibere embar tezalika bi annahum qaumul la ya'lamun lantaran nyana teh kaum can nyahueun ka agama Allah geus kulantaran can nyahueun bodoh teh fala budda lahum min simail Qur'an ya'lamu temenang datu kudu dibere pendengaran Al-Qur'an supaya nyana nyahueun mentak dina maulidan sunnah baca Al-Qur'an heula nyana kan ku gadege oh ieu kalamullah mentak sunnah tadet gaji teh maca Qur'an heula muludan rajabat teu abeng ngadenge oh ieu kalamullah ke karak diterangkeun penjabaranana ku ngadengena bae ge beda kan ku ngadenge ayat suci Al-Qur'an mah lain deui anu urang nyaho dina sejarah tu Badar, tu Uhud, tu Hunain dan lain sebagainya dengan kegigihan para sahabat perang memperjuangkan agama ngaluhurkan agama Allah bisa dirasakan ku urang kuat tanpa maranehanana eueuh nanaonan agama lamun nyana berjuang usbahara jasa di Mekah ke Madinah ninggalkeun sagala-galana demi agama hijrah ngaranna datang ke Madinah teh lain neuk leha-leha horenganan ngaluhurkeun agama Allah perang ngalawan musuh pohara para sahabat sehingga Islam teh ya'lu wala yu'la alaih luhur pohara lanjutkeun ku para tabi'in lanjutkeun ku para asbab tabi'in terus ku para aulia-aulia Allah urang tinggal ngalanjutkeun ku hari tinggal ditempo para sahabat tempo para tabi'in tempo para aulia Allah pejuang-pejuang Islam di urang bae ge atuh urang nyaritakeun seputar zaman Belanda 100 tahun awal abad kedua abad katilu cukup urang jang berjuang jang ngaluhurkeun agama Allah subhanahu wa ta'ala setelah instruksi tersebut maka dua macam ketika para musyrikin tetara robat tingali efek daripada tobat daek ngalaksanakeun salat fa intabu wa aqamus shalah efek daripada tobat wa atauz zakat daek ngalaksanakeun zakat kumaha eta fa khallu sabilahum hargai ulah diganggu masyaallah innallaha ghafurur kedua andai kata kufar-kufar yakni musyrikin teh setelah Kangjeng Nabi ngayakeun peperangan nyana memohon perlindungan tadi makan langsung tobat asup karena agama Islam efekna nyana daek ngalaksanakeun salat ngaluarkeun zakat selesai eta mah
ieu mah teu daek asup Islam tapi mohon perlindungan mata mohon perlindungan ulah kami dibunuh Islam henteu cek Gusti Allah wa in istajaraka ahadun wa in ahadun minal musyrikin wa in ahadun minal musyrikin istajarak wa in istajaraka ahadun lamun minta perlindungan kanjeng Muhammad ahadun salah seorang minal musyrikin ti golongan para musyrikin minta pengamanan tina pembunuhan fajir sok tanggapi ku anjeun Muhammad amankeun salametkeun hatta yasma' kalam Allah hingga anjeunna ngadenge kana kalam-kalam Allah yani Al-Qur'anul musyrikin ketika di perangan ku Kanjeng Nabi nyana ngacungkeun bendera tanda aya sesuatu berarti kekalahan eureun perangna begitu dikonfirmasi ternyata nyana minta perlindungan ketika nyana minta perlindungan lindungi ku mukminin bawa ke tempat sanggesa dilindungi diberi pengarahan supaya nyana ngadenge karena aturan-aturan Allah hatta yasma'a kalamau so bacakeun ayat-ayatna khususna ayat-ayat tobat yakni ayat-ayat nu aya dina surat tobat umumna Al-Qur'anul Karim sok sampaikeun geura hayu sampaikeun tah mun jelema minta perlindungan musyrik kita lindungi amankeun ulah dibunuh sehingga nyana ngadenge kana kalam Allah yani Al-Qur'anul Karim lamun nyana geus ngadenge kana penjelasan Al-Qur'anul Karim kemudian nyana iman selesai karena kebodohan manehanana lamun nyana geus ngadenge ayat suci Al-Qur'anul Karim diterangkeun ku urang ayat-ayat perang terangkeun tentang akhirat terangkeun tentang neraka terangkeun tentang bahwa di dunia teh ieu moal kebal urang bakal nyebrang ka dunia itu yakni barzah yakni akhirat dan di ditu ke bakal aya surga terserah dek milih dunia bae apa dek milih akhirat mesti bare penerangan nyana iman selesai tapi lamun nyana teu iman kumaha ieu lamun nyana tetap menuturkan aturan Islam amankeun summa ablighu ma'mana kuari sampai ke anterkeun ke tempatmu aman yakni mau dia amni mana negara kaumna bikin ka ditu setelah dipupuk engke nyana berpikir jadi orang dakwah mah terus baik aja nunggu umah ge terus dakwah mantak alhamdulillah di Indonesia itu geus masyhur jasa jadi dakwah teh tanpa pamrih geus puguh mulut samulut berang peuting terus puguh rajab sarajab berang peuting wayuh bae haolan geus haol ke tahlilan wahabi geus puyangeun ke tiluna ke tiduna ke 40 apa-apaan saja eta aya dibere berkat mah di dahar ieu nya ge ieu diurang terus bae alhamdulillah masyaallah berkat terus gigih lepas daripada ikhlas jeung teu ikhlas teh urusan masing-masing tapi nu jelas kan terus bae di masjid-masjid di musola-musola di majelis-majelis salim di kantor-kantor di urang mah aya aturan dakwah teh agak hiji jeung maksiat maghrib dakwah jam 11 dangdut bloon di urang mah geus gitu ayo guys dakwah terus bae kontreng engke tengah-tengah orkes eureun heula ceramah heula nyana keneh ieu nyana nu nyanyi nyana nu ceramah nyana keneh nyana nu boga musik dantung geus tah nu tadi di bejaan kumaha siapa eta mah di urang geus dakwah terus hebat
luar biasa di urang. Ayo dek naon coba dangdut dakwah oma. Ayo sholawat dakwah Habib Syekh dek mana lompat coba ayo dek pop dakwah eta Bimbo. Ayo dek mana deh kuari perdamaian tak parantisia teh nu awewe teh sa tangaranna ayo coba nu perdamaian teh sa ayo omongkeun sieur suka dengekeun tuh nyaho jasa berarti si eta berarti tabajinganana nyahoan di urang lengkap jasa Masya Allah anu ngadengekeun mah sia-sia keneh dangdut sia nasi dari Asia oma sia atuh kana raka ge atuh siang ge main kabehan bae siapa bae ya Allah ya Rabbi aya aturanana ketika rangan musyrikin sampaikan ke maca dua kalimat syahadat umirtu nuqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah dia maca dua kalimat syahadat maca kalimatun thayyibah selesai geus fakhallu sabilahu ketika nyana tiraekeun tapi minta perlindungan lindungi berewe jangan hatta yasma kalam Allah dipermasalahkeun ieu kalam Allah teh ai kitu mah meureun kalam Allah teh eta anu kurang kadenge lamun kalam Allah anu kurang kadenge kapan eta mah aya hurupan aya suaraan aya hurupan aya suaraan mapan meureun eta kalam Allah teh aya mimitina aya tungtungna jameureun moal kaluar ti huruf hijaiyah ai kitu mah kalam Allah teh meureunanan anyar sedengkeun kalam Allah teh kapan qadim ai prak di dieu hatta yasma kalam Allah teh Al-Qur'an kudu kadenge pan Al-Qur'an mah kurang tah dibaca alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin eta kan kalam Allah pan kalam Allah kan bisa citakan Al-Ma'arif citakan Dahlan citakan Kairo citakan Saudi Arabia eta panjang ngitak masa kalam Allah bisa dicitak urang kakarak sakitu bae ge moal bisa talamun teu ngaji mah ngajawab jiheu oge nya sok kasih eta bae coba tanya ngaji Al-Qur'an kalam Allah qadim apa hadis kekekekeknya toke meureun siapa buku maju kalau kira-kira asana qadim lain asana keyakinan qadim maksudna qadim atau qadim mah qadim teh maksudna kumaha nah iya pindah rakaeun eta pas kitu dijelas teh gitu haji ai kalam Allah si qadim apa dia qadim maksudna qadim awalalah mimitina awalun bilang tidak kodimah diheula mitina di ja pinter kos kieu tangkal tauhid insyaallah jeuh mangge asa nu murikak bulu kula ngadenge tileutik aing mah memeh lahir geus ngaja tauhid aing ngomong bahara jasa aya teh Al-Qur'an teh qadim apa di qadim ai kalam qadim pan meureunan anu hurupan suaraan apa eta mah aya mah pan meureunan eta mah aya mimitina aya tungtungna ieu nya coba kumaha teh Bang Haji tapi cak guru ja Al-Qur'an teh qadim cenah atuh eta qadim apa eta aya hurupan tah aya hurupan mah huruf hijaiyah jo aya kadenge mah pan meureunan tah ti ta'ud ju eureun engke eureun engke berangkat deui pan aya mimitina aya tungtungna pan eta meureunan kos kitu mah anyar ieu nya atuh pugu ku bata Bang Haji aing can datang Haji ka dinya cenah tangkal tauhid tadina aing mah ngajina ngaji berkat bae eta balukarna kos kitu nah ieu kan aya tah fajir hatta yasma kalam Allah sok Muhammad di mana anjeun merangan musyrikin kemudian musyrikin teh minta perlindungan amankeun ku anjeun bere penerangan wejangan
sehingga ngadengen kalam Allah yakni Al-Quranul Karim naon sia tadi nanya aing rada karti oke maksudnya emang kumaha tuh balik nanya kan ternyata kumaha Al-Quran. Imam Syafi'i datang ka dia jeburkeun ke penjara mempertahankan Al-Quran qadim. Imam Hanafi datang ka jeung Imam Jabai ribut gede lantaran nyada nyaritakeun mempertahankan Quran adalah qadim. Jeung para Mu'tazilah saat eta mazahib wani diasukeun ka penjara mempertahankan Quran qadim. Lantas ka qodimanana nu mana? Ja ieu mah aya hurupan aya suaraan ja teu dibaca mapan ku urang teu ngadengung sorangan. Warenganan lamun urang ngaji tauhid mah warenganan kalam Allah teh aya dua aya kalam Allah lafzi aya kalam Allah nafsi. Kalam Allah lafzi mah ieu nu ku urang dibaca kalam Allah lafzi menang ti malaikat Jibril kemudian ditarjamahkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditulis ku Sayyidina Utsman kemudian ayeuna jadilah Al-Qur'anul Karim dicetak di berbagai negara dengan berbagai tulisan-tulisan. Aya deui kalam nafsi mah eta mah bila harfin wala sautin hurupan suaraan awalun bila tidak wa akhirun bila tia jakuari ge urang lamun dibukakeun hijab mah atuh terus bae kalam nafsi Allah mah teu eureun-eureun. Urang mah kadenge kuari aqimus shalah lamun dibaca kalam nafsi Allah mah teu eureun datang kadinya kan terus bae coba eta apakah aya bimikina teh aya tunggul teh aya kalam nafsi Allah mah kos kitu saha nu nyahoun Kangjeng Nabi saha deui nu nyahoun Kangjeng Nabi Musa saha deui nu nyahoun para mursalin para nabi di antarana para aulia-aulia Allah anu geus bisa ngarasakeun. Coba cenah kiai contohan seetik bae kalam Allah. Kalam Allah mah urang poe Minggu keur diuk bae di imah neuleuh jelema liwat budak dek ngaji tak eta aya perintah saha tanu nitah ka jero hate urang ngaji katempo tak urang teh tek bae ngaji aing naon katempo tukang wuduk eta kalau ngaji set nyelusup ka dieu saha nu nitah pamajikan ge jate nitah teh naon cok geura malah ditanya ke pemajikan kaji ke mana ngaji je pancen andek nganter kula ka kota kedai tos ngaji lah ka haji mah tuh ngaji ieu jam minggu hareup gaya deui henteu ngaji bae ya ka haji mah cenah cinta sesuatu ngomong cinta geus urusan cinta mah cinta bae lanan ieu ngan aya nu leuwih nomor hiji cinta aing ka Allah bau asa nang talep teh kadenge pancen berangkat baik aja tuh gara berangkat ongkos haji deh kumaha tuh sudah didinya boga bae tuh pan kakula deui bae atuh pan sia teh aing teh sia kan urang geus janggis hidup semati tuh aya na bae asana lo banti kula jak kakak ulah ngomong tembongkeun cinta sia ka kakak ambo hebat tah Ki Haji bener hebat kata kos aya duit nu kamari langsung nanya ke duit nu kamari horeng kawin tah ieu geus beres kan tah itu geus can kaharti kene karot nyayan cenah Kiai ente ngalawudu di imah setelah ngalawudu di imah make baju make sampik berangkat ke masjid make sendal datang ke hareupeun masjid sendal dibuka saha nu nitah sendal dibuka saha nu nitah teu sanggup hate urang walaupun merek sandal harap dibuka sanajan merek tetep bae urang mah teu sanggup
ke masjid kudu make sendal make sepatu sebab naon ieu lain imah lurah lain imah camat lain imah presiden lain imah tokoh masyarakat lain imah kiai imah Allah teu layak amat aing asup ka imah Allah make sendal tah saha eta nu ngabejaan Allah set kadero hate kalamullah nya karasa dongeng mah karasa cenah kiai kira-kira mun eta hayang nyandung kalamullah tuh siapa sakali macam-macam efeknya siapa kos kitu atuh eta parentah kere ayo guys kalam Allah terus jadi orang lamun nyandung teu salamat atuh henteu ngan beungep ke beungeut sia nah, bener bae barang nyandung teh bau menyon banget emang sia kunaon dia kalam Allah emang gua eta atuh pereup nu kolot eta kalam Allah ieu sarua bae tapi karasa Masya Allah terus megan orang di hidup urang mah teu karasa sote lantaran hijabna gede jasa aya 4 dimensi ruh nu di awak urang teh lamun ruh kahiji masih kene katutupan komo ruh nu kadua lamun ruh kadua masih katutupan komo ruh nu katilu ruh nomor hiji ge ruh nabati urang mah basi kene culak cileuk keneh bae engke nae kana ruh hewani masyaallah karim urang upek-upekan didinya bae ge hayang nyampe ka ruh insani hese luar biasa jelema nu mantak diangkat jadi wali Allah geus teu hayangin kana kadaharan lain teu dahar teu hayang kana inuman teu hayang lain teu nginum tapi geus teu hayang eueuh nu dihayang-hayang karena pakai geus teh hayang pan urang mah keur panas ge make jas bae teh alah batan Firaun maksudnya bertengkreng na gitu teh ieu geus teh hayang milik kendaraan geus teh hayang dari naon jadi hirup teh babarengan tapi terasing yatim meruh da ka Allah mantep wali ngaran karak bisa hibrat tah urang teh tahap awal bae ngalengitkeun supaya ulah hayang dahar supaya ulah hayang nginum supaya ulah hayang ieu ulah hayang otomatis kan kudu riado teh ngajar nafsu urang kudu diajaran ku urang nafsu urang supaya lunak nafsu urang teh terus lah syahwat dahar bae tapi ulah sok make jeung gegemesan teh sayana bae jan geus bae sabaraha tahun umur sia sedang ngadahar daging geus ngadahar kotok geus boro-boro nu asak nu atagi geus kan sia hayu sia sok wayahna datang ka urang teh geus mungkin eta lain sapoe 2 poe lain sebulan 2 bulan tahunan kan kos kitu teh nah kuari mah geus biasa bae orangnya diawali ku puasa kemudian kadirna mah ngaranna teh zuhud anti dunia karak nembus geus eueuh tah hijab nu pertama karak asup ka hewani teh artina geus jeung jelema ge biasa bae jeung pamajikan jeung sajagana biasa bae teu hayang sanajan nu geulis teu hayang komo nu jore mah teu bae ai kitu mah cenah eueuh syahwat lain eueuh syahwat ka makhluk jeung syahwat ka Allah leuwih gede ka Allah geus teh hayang jauh ka cinta teh ka Allah mah 100% ka makhluk mah lah saeutik masyaallah geus teh mulai tidinya kakarak hayang ninahin ibadah amis perasaan ibadah anu Kangjeng Nabi nyaritakeun qurratu aini fis shalah ngeunaan Allah geus ngeunaheun geus pikiran kana dahar pikiran kana nginum pikiran kana pake pikiran ka jabatan pikiran kana kamulyaan kaagungan pikiran kana kekayaan hiji we Allah tah nu mantak ngaganggu ieu urang kana kangeunahan salat Allahu akbar urang salatna di sisi kaca eta nu liwat galirik si aja sa goblok mending mulai ustad sisi kaca awewe deui nu liwatna atuh awewe eplok cendol ya Allah cenah teh budak bagus amat sih leumpang mah ya Allah tuh coba dek Allah ka mana cak Allah goblok sia
sungut ka aing Allahu Akbar mata kabiri tolol sama kaganggu eta teu beres tah urang. Nah ketika eta geus jauhkeun karak eta masih jauh kan kakarak ner numantak aya sinar di dieu aya syua teh aya batre anu kadimna syarika kan khayali kawan sorib tah di dia dibagi-bagi kasorot ketika ieuna loba masalah hati hideung kesanajan di batrean bae ge kacana henteu dibersihan mah tuh hese bersihan ka cekaset tina sodar cekas kemudian kana kolbuna ku urang diolah cekas kana puad karak bisa nempo dimensi kegenep nu geus bisa ngarasakeun nikmat nu kumaha Kangjeng Nabi mah batu salam tangkal kayu salam bisa ngobrol jeung hewan bisa ngarasakeun indahna alam malakut mantak diisrokeun di mi'rajkeun. Nah etalah ngaranna asup ka alam malakut. Komo deui urang mun bisa ngadenge kalam nafsi aya Kangjeng Nabi, aya Kangjeng Nabi Musa, aya Kangjeng Nabi Ibrahim, aya berbagai nabi, aya nu dibere henteu selain para nabi, aya ngan dibere ngeunah. Contohna zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi salam teh dakwah ngadakwahan Bani Israel nya nama Nabi Israel boga lawan Raja Fir'aun. Kangjeng Nabi Musa dakwah nu luar biasa poharana ngajak nauhidkeun ka Gusti Allah ngembangkeun kalimatun thayyibah la ilaha illallah ngajak orang Bani Israil didakwahan ku Kangjeng Nabi Musa dibawa ke handapeun gunung didakwahan ku Kangjeng Nabi Musa. Yahudi Israel terbual ke warah luar biasa. Musa kami dibawa ke dia dengan ndek supaya hati dibuka saeutik coba ulah terlalu duniawi nyembah teh ulah ka patung ka batu ulah ka makhluk da aya nu nyieun lagi demi katut urang teh anu bogana saha Gusti Allah sembah Gusti Allah coba la ilaha illallah oh pangeran kecuali Allah oh wajib disembah kecuali Allah sok eta cek Yahudi teh heula Musa kami daek nyembah tapi lamun pangeranna ka dieu heula mun pangeran ka dieu kami bisa ngobrol karak kos kumaha pangeran cek Kangjeng Nabi Musa isi kiamat sih heran aing masakeun geus bubar Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah ya Rabbi sabarakali abdi ngumpulkeun Yahudi diajakan iman ka Gusti tapi geuninganan bangkawara teu terbuka hatena terakhir ieu mah manehanana boga pamenta Gusti cek orang-orang Yahudi teh kami daek iman ka pangeran anjeun Musa nu ngaran Allah asal cenah datang ka dieu kami hayang neuleuh tah sakitu pamentana Gusti nyangakeun sadaya-daya aju kumaha dijawab kumaha atuh bisa jawab bejakeun Musa kumpulkeun deui Allah isukan datang gitu. Nah iya cek Kangjeng Nabi Musa tah harapan teh kos kieu ngindahin watu jana dakwah deui wahai Bani Israil yo urang kumpul deui di hadapan Gunung Tursina dek naon sakumaha kaayang anjeun bawa ke pangeran bakal datang isukan benar weh atuh aing bae buat datang kabeh sesuai jeung perjanjian. Nah barang geus karumpul kabeh Kangjeng Nabi Musa ge ngadaguan kira aya pangeran datang ceuk mana Bani Israil Musa pangeran teh tunggu
Mana? Kayak tunggu. Datang ke sore teu datang. Bohong Malaysia. Ngomong Rasul kajangjikeun cenah pangeran datang henteu. Ini siap Musa, awas siap baik. Susah geunah da ngomong sacablakna sungut. Pangeran Allah cenah datang bohong. Atuh boro-boro naon pangeran ngabohong. Kanjeng Nabi Musa nyeri. Geus bae bubar kieu. Gusti, aduh, kamari onam teu sabaraha, atuh ieu bagus. Bejakeun Musa, aing kamari datang. Mana? Sia mah Musa cak Gusti Allah. Aing datang teh sia teu nyaho boro-boro Bani Israel. Sia ada ge orang teu nyaho. Aing mah datang setiap jelema sodaqoh aing aya di dinya. Setiap jelema mere aing aya di dinya. Setiap jelema nulungan aing aya di dinya. Tah, ketika orang Bani Israel sarodaqoh eta aing di dinya, bejakeun kumpul deui. Atuh Kanjeng Nabi Musa giat. Para Bani Israel, jang dina Indonesia. Diancam we. Esok urang datang deui. Maksudna Allah bakal datang. Nah, kabari henteu ieu mah datang, yakin datang. 100% datang, awas ya lamun henteu. Ayo geus. Langsung gua datang kabeh eta kepala Yahudi datang nu loba maksudna lamun ieu bohong deui enggak singkat habis Musa bunuh urang. Jadi geus aya kadua teu beres ya urang Yahudi bunuh Musa ngabohongan urang bae kan Yahudina lain Yahudi model biasa mun kuari mah bangsa Donald Trump kos gitu mun kuari bangsa George Bush mun kuari mah bangsa eta teh atuh nu di ditu teh atuh anu osok ka Israel teh sakarna Netanyahu tuh Bunyamin S Netanyahu. Nah eta lah bangsa nu sekarang itu tokoh-tokoh Yahudi buang kawara lain sembarangan Yahudi biasa lain anu berhadapan jeung Kanjeng Nabi Musa ulah diasangka bangsa Yahudi Cikupa ya nih Yahudi Cikupa mata mah biasa dia bisa diajak main catur kuncung digulak-ilak teman tuh gitu ente mah Yahudi nu waduh hei berangkat cekanya Nabi Musa esok datang pangeran atuh Yahudi datang loba bener Musa aku kurangnya na Rasul teu bener Musa bohong deui sikat habis bunuh langsung datang wow bener tuh 10 kali lipat mana Musa sodaqoh kabehan sodaqoh tah eta pangeran aya mana cek pangeran ya di mana-mana urang sodaqoh aya di dinya di mana-mana urang mere Allah aya di dinya di mana urang nulungan Allah di dinya di mana urang negakeun agama Allah Allah aya di dinya hayang geuna bere sodaqoh ka fakir miskin di barere tah nu sakararaya hayang ngabuktikeun Allah aya oh barere tah jeung maneh fakir miskin tah mana Allahna kitu karasa teh mah harta-harta urang jeung jana orenganan aya nu dibere diantara Yahudi nu ku Gusti Allah dibere ngarasa ketika seorang Yahudi mere ka fakir miskin teh dibukakeun hijab ku Gusti Allah boga perasaan bahwa ieu harta teh lain nu aing horenganan titipan jatah tadi nama eueuh kuari ge aya nu geus aya osok eueuh deui begitu dibikeun teh boga perasaan lain nu aing nomor kahiji nomor kadua boga perasaan ja ieu tanaga ge horenganan lain nu aing tata dina aing teu boga tanaga kuari boga kadang-kadang engke osok dipikeun dieueuhkeun deui ieu tanaga nu aya teh horenganan lain nu aing teh eta ge fakir miskin nu diberena teh
seakan-akan lain fakir miskin lantaran kapakiran teh horenganan nang Allah kakayaan nang Allah seakan-akan ngahiji perasaan antara kaya jeung fakir boga jeung miskin antara anu boga tanaga jeung nu henteu jeung boga nama Allah keneh kabeh ge meunang Allah boga perasaan dibukakeun hijab set ngarasakeun nyana kehadiran Allah Masya Allah ngajoaknya na tokoh Yahudi ngajoak langsung muter pohara muter ditonton ku kabehan datang ke ekstasi dan teka rasa muter seakan-akan nyana asa di mana terus nyana ngagolepak leles plak teu bisa ditanya. Sekian jam kemudian karak nyana bentar nyana nyarita cak manehanana jelas Allah hadir langsung dihareupeun Israel asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah ngajuak kabeh Bani Israil mana orang Allah hadir setiap kurang memberikan sesuatu Allah hadir kurang ngerasakan kehadiran Allah setiap kurang membantu seseorang Allah hadir kurang merasakan setiap kurang membantu agama Allah Allah hadir kurang ngerasakan diberi rasa ku Gusti Allah nah eta kan nugas kitu harese Allah dek bukakeun hijab henteu sambarangan Allah dek bukakeun hijab teh henteu biasa kafir sekalipun mukakeun hijab geus sabaraha jelema di minggu ieu di Jerman anu asup Islam di Belanda bulan kamari anu asup Islam di Amerika panglima Amerika asup Islam kafir anu Islam di Indonesia malah teu salat-salat nah hijab ketika dibukakan ke Gusti Allah nu bogan Allah innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha Allah nu bogan urang kuari ke aya hidayah be ye daek urang darariuk kieu ngadengekeun Al-Qur'anul Karim lainang urang nainang urang ngagerakeun Allah ngan kulantaran teu dibukakeun hijab asana aing bebeja ka babaturan hai saya teu ngajinya ya ngaji cara aing budak pohara aja sekarang ngaji sakali bae ge ear sanagara aya aduh geus boga rasa batur teu set pas salat nu mantak salat eta tanha anil fahsya'i wal munkar eta mah salat syariat ge urang geus teu tanha anil fahsya'i wal munkar salat hakikat mah atuh qurratu aini fi salat dedeleuan jeung dedengan lain deui. Nah, ikut carita kalam nafsi Allah, kehadiran Allah aya di diri urang. Etalah nu ditareangan ku jelema-jelema anu ninggalkeun dunia, ninggalkeun makhluk, ingin merasakan kesucian jiwa, hayang usul ilallah. Diiming-imingi ku pemberian pemerintah. Henteu bung. Kemanggunan leutik. Siap. Mun gede insyaallah mau pada insyaallah goblok tak kiai dan teh sugan hayang kedudukan atuh di mana pos henteu jang naon sapira kos kitu henteu ieu korsina anu bisa muter ya tuh meuli bae sih sugan kendaraan hayang baby ben hayang Lexus ya isuk pageto ditinggalkeun naon sugan hayang istana lah boga istana ge kamari bunuh diri hayang naon tuh Allah Masya Allah karim. Nah gak kebal-kebal karena orang maksudnya ke Allah mungkin dibukakan ke Gusti Allah upaya orang lalaunan siganang orang pada amanang Allah kucara siga cara-cara nang orang pada amanang Allah ku Allah ditungtung tek dibere muka syafa Haji Pendi mah muka hasyafa beda ai muka syafah mah neuleuh alam gaib ai muka hasyafah mah tadi neuleuh alam gaib gane tuh nya masyaallah karim karak bisa ngarasakeun oh nya nikmat maka
kuari dibejakeun ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi urang, wahai Muhammad sampaikan ke umat anjeun ketika umat anjeun mere aing hadir. Allah kari urang mere tak ka fakir miskin, Allah hadir. Urang mere tak ka yatim piatu, Allah hadir. Ya Allah, urang mere tak ka masjid, Allah hadir. Bo ngabangun masjid ai. Urang mere tak ka majelis talim, ulah kasinggung muncan mere. Biasa bae sih. Mantap. Biasa bae. Terus sia masinggungan ieu. Biasa eta. Allah hadir, Allah hadir. Mantak nu hebat mah urang teh kudu kos panon poe. Waliullah mah kos panon poe. Kumaha panon poe wayah kaluar mah kaluar bae deuk saha bae nu kasorot tanpa pilih bulu. Sugan ieu mah daerah teh daerah Sumarekon loba kafir moal disorot henteu kumaha we. Sugan ieu mah Yahudi, ieu mah BSD henteu. Sugan ieu mah jelema Bangkawara ahli pasar henteu. Wayah kasorot bae nu ibadah, nu teu ibadah, anu mukmin, anu kafir, nu musyrik, nu munafik, nu kaya, nu susah, pejabat, rakyat kasorot bae ku panon poe. Waliullah model kos kitu. Dik saha bae nu datang sorot penerangan cahaya ilahi. Mentak nu datangna ka ahli Allah mah beda. Beus pokona setiap saat datang baik geus puguh aduh bebeja deuk di kitu PHK mombalaya, aduh dagang teu laku ambalaya, nu pamajikanna marah bae mombalaya, aing ngajual taneuh untung mah tilok batang masalah. Berbagi-bagi dimimiti mukmin, muslim, mukminah, terus anak-anak, pemuda, kolot. Nini bae kudu datang bae nini. Ya Allah, cek urang menek naon teh nini atulah mabur bae abah. Tapi teu jaga tetep bae hayang datang. Kafir datang bae kafir. Sebab daun ngagerakeun Allah sia geus jadi kakasih aing cing kuari-kuari lamun dikiriman budak leutik kumaha cing kuari dikiriman jelema susah kumaha cing dikiriman nu sugih kumaha robah teh sia lamun urang robah dikiriman nu sugih urang bunga dikiriman nu susah urang prihatin lain ahli Allah atuh nu kos kitu ngaranna ahli dunia. Nah, sok dikiriman ku ari aing teh sok sia. Nah, nu ngondang ye nu sugih coba isuk kageto minggu itu nu susah kumaha barang nu sugih mah insyaallah abdi magrib di ditu insyaallah barang kan nu susah mah ieu rada pilek. Aduh kondisi lah masyaallah sial teh balik goblok biasa. Aduh nah ahli Allah kos panon pesep sahabat tanpa pun izin pokoknya kumahanya bae sebab panon poe. Nah kos gitulah. Nah ialah cerita tentang kalam Allah orang aya kalam nafsi anu tama mimitina tungtungna ieu mangan kalak-kalak ala kadar orang anu kadenge kurang mah ieu kalam lafzi ieu ge tetep bae Quran ulah di hadis-hadis qadim bae sanajan ieu kalam lafzi nu meunang nyitak ketika urang ieu kalamullah qadim ieu mah anyar jangan nyitak qadim ulah jangan anyar kitu bae lah ye ieu mah nang nyitak di Bandung kadir sia yo hayo peureup sia ieu nanaonan ke ieu peureup atuh cak saha eta lah peureup eta teh mah peureup emang lain ulin goblok sia. Nah jadi urang kudu nuturkeun aturan-aturan ahli tauhid itu. Bentak Muhammad ketika minta perlindungan salah sahiji di antara para musyrikin teh minta pengamanan manehanana tapi tetap jangan sebisangan minta pengamanan amankeun bere wajangan hatta yasma kalam Allah sanggeus manehanana ngadenge aturan-aturan di Al-Qur'anul Karim tetep bae manehanana teu iman cuma abli gumamana datangkeun sampaikeun kana tempat pengamananana yane daerah pengamanannya nak jeung kaumna supaya berpikir heula yang zurabi amri lantaran nu mentak dibere embar tezalika biannahum qaumul la ya'lamun lantaran nyana teh kaum can nyahun
ke agama Allah diskulantaran janyaun bodoh teh fala budda lahum min simail Quran dialamu temenang datu kudu dibere pendengaran Al-Quran supaya nyana nyahoeun mendak dina maulidan sunnah baca Al-Quran heula nyana kan ku ngadege oh ieu kalamullah mentak sunnah tadet gaji teh maca Quran heula muludan rajabat teu abang ngadenge oh ieu kalamullah ke karak diterangkeun penjabaranna ku ngadengena bae ge beda kan ku ngadenge ayat suci Al-Qur'an mah lain deui begitu nyana ngadengekeun masyaallah asa akur jeung suara aing cek jeung teh ya Allah ya Rabbi terus makrot-makrotna oh kos kitu geus urang ngadenge mentak nu tampilna anu bagus makharijul hurufna kemudian atuh naon kitu ngaranna suarana abeh nyana tertarik kabelah dituna hayang nyana maca Quran ke kan di imah nyana nurutan coba aing nurutan qori nu kamari teh encan maca ngedeh malulu cek pamajikan dikira maca anak pasti batur bae ge kontes sorai mau kontes dehem ulah loba omong sia atuh aing kadek nurutan kesel aing jadi tadi cek pamajikanna dehem deui impus habak Masya Allah karim nah iyalah jadi lamun urang nyaritakeun tentang kalam nafsi nyaho berarti kan karasa rasa mah hese dijabarkeun hanya jelema-jelema pilihan Allah aya wali-wali Allah boga rasa salatna karasa lain baca Quran karasa lain mantak baheula nyana mengejar teh ngejar target babacaan teh cepet membaca Quran teh tamat lamun geus dibere rasa moal aya nu cepet kabeh moal aya saayat 2 ayat sebab ngeunaheun bahkan ngadenge batur ge lain geuna sora lain geus makrot datangna ti mana jeung kumaha hanya nyana nu ngarasakeunana hese eta mah geus kos kitu masyaallah kadang tengah salat ngadenge imam kadang-kadang ngadenge qori kadang-kadang dan lain-lain sebagainya eta mah urusanna Allah nyana dibere ku Allah nah itulah urusanana ieu minta pengamanan amankeun bere penerangan sebab nyana bodoh sok bacakeun Al-Qur'an sanggeus dibacakeun jelaskeun ya alam supaya nyana arti oh